Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama Bapak Fitra Aftama, Bapak yang akan mengajarkan kalian bahasa Sunda. Ini kelas 4 ya. Bagaimana kabarnya? Kumaha damang? Sae damang pangestu. Nah, pasti sehat-sehat kan? Nah, di pengajaran pertama kalian yang akan Bapak ajarkan yaitu mengenai endahna hirup bebarengan, yang artinya indahnya kebersamaan. Di dalam judul besar tadi Bapak akan mengajarkan kalian yaitu membaca dengan nyaring atau membaca nyaring dengan tema pupujian. Apa sih pupujian? Pupujian yaitu doa atau nasihat atau ajaran yang diajarkan oleh agama kita. Apa sih agama kita? Islam, tapi dengan bahasa Sunda. Nah, kalian dengarkan ini. Pas sore midajeng bebaturana karek pisan rengse ngaji sakedeung deui waktuna magrib. Sakadapan mah di jero masjid teh mani recet ku sora barudak. Aya oge anu kalah tuluy hareureuy jeung papada babaturana. Hei, gerak kacarai, cek Ustad Sari. Barudak teu talangke ting laleos ka tempat wudu. Teu lila ngongka kuping Ustad Sari pupujian kana speaker. Gitu. Ilaharna di Masjid Sukasari mah. Ari tes reres ngaji teh sameme asup waktu maghrib sok perpujian heula. Taralila paling oge 10 menitan. Barudak anu tas wudu tuluy guguk dari ngajajar. Ngong milu perpujian. Nih, dengerin pepujiannya. Eling-eling umat Islam di mana nguping nu adan eta teh panagendraan enggalkeun ka masjid datang. Ari salat berjamaah kelakuan ahli sunnah. Masjid teh tempat ibadah nu dimuliakeun ku Gusti Allah. Beres pujian eta tuluy ganti ku pujian sajena deui. Eling-eling dulur kabeh ibadah ulah campoleh, berang penting ulah weleh bisina kaburu pae. Sebab urang bakal mati nyawa dipundut ku Gusti, najan rajanya Karawati mau bisa ningkaheun pati. Sok ayeuna mah gerak adan cek Ustad Sarip. Nah, itu adalah pujian atau salawat yang kita laksanakan sebelum azan. Nah, Bapak akan membacakan kamus kecil arti bahasa Indonesia dan diartikan dalam bahasa Sunda, ya. Baru saja, yang artinya bahasa Sundanya adalah karek pisan. Selesai, bahasa Sundanya rengsek. Sebentar lagi sekedeung deui atau sekedap deui. Tidak berlama-lama, yaitu teu lalangke. Biasanya ilarahana selesai reres memanggil ngagentraan, segeralah enggalkeun campoleh lalai. Jangan sampai lupa ulah weleh berpuasa nyakrawati. Nah, itu kamus kecil dalam bahasa Sunda yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan di pembelajaran kali ini kalian bisa mempraktekkan bersama kakak, adik, keluarga, atau teman-teman kalian. Itu aja yang dapat Bapak sampaikan dalam pembelajaran online kali ini. Sampurasun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.